إلى حضرة النبي المصطفى شفاعة الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصدقائه وإلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ حمام الزاده رحمه الله تعالى آمين ونفعنا بعلومه وإلى حضرة مشايخ ومشايخنا وخصوصا كيجي رؤيا Cipasung كيجي محمد اليسرى Cipasung كيجي دون عبد الحليم كيجي أبو نمير Cipasung غفر الله ذنوبهم وخطاياهم ونوّر قبورهم وستر الله عيوبهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Benar. Sebar ayat eta? Sebar ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sebar ayat. Dua ayat tilu ayat. Urang hartosan heula. Yasin Yasin. Upami maca Yasin ya nama mad asli janten panjangna mung 2 harakat. Tetapi dina waktu maca sin ta eta panjangna 6 harakat sabab mad lazim harfi musbah. Jadi maca yana mah panjang. Jadi ulah maca Yasin teh ya na panjang sinna pendek. Yasin atawa Yasin lebat. Jadi nu panjang nu mana? Huruf sin. Jadi ya namad asli mung 2 harakat. Yasin sabab sinna mad lazim harfi musbah. Naon hartosna in ari Yasin mah ari Allah eta anu uninga kana maksadna. Kayak ayat penjelasan dina tafsirna. Wal Qur'anil Hakim wau di dieu wauna wau sumpah. Tapi 5 bahasa santri mah disebut wau qasam. Matak upami wau qasam ka dieuna kahatayuna kedah kasroh. Teu tiasa jadi wal Qur'anu wal Qur'ana tetep kedah wal Qur'ani. Mata huruf sumpah ya sabab ari huruf sumpah mah salah satu cirina khofat ya. Wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'ud wa ta'u. Contoh model kieu lapan Allah demi Allah wallahi soalnya banyak wallahi hartosna demi Allah. Matak di dina oge wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Al-Hakimi anu ngahukuman innaka sanyanyana anjeun Muhammad laminal mursalin yakin eta tina sapalihna pirang-pirang jalmi anu diutus. Peuna sakitu heula wihan deui. Yasin Allah anu uninga kana maknana ieu lapad Yasin. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an. Jadi sanes sareng tapi demi karena ieu mah huruf sumpah. Wal Qur'ani demi Al-Qur'an Al-Hakimi anu ngahukuman innaka sanyanyana anjeun he Muhammad laminal mursalin yakin eta tina satengahna jalmi-jalmi anu diutus. Ini orang awas tafsiranana
Hazihi suratu makkiyatun ari ieu surat Yasin teh surat Makkiyah nyaeta surat anu diturunkeun di kota Mekah. Wa sababu nuzuliha aya sababna. Wa sababu nuzuliha sareng ari sabab turunna ieu surat Yasin annal kuparo sanyana pirang-pirang jalma kafir qalu nyarita ieu jalma kafir teh kieu inna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin bal huwa yatimu Abi Thalibin wa ma dhahaba ilal maktab wa ma ta'allamal ilma minal muallim kaifa yasiru nabiyyan fakana al-kufaru musirrina fi inkarihim. Jadi kieu saur ieu Imam Hamami Zadah sabab dilungsurkeunna ieu surah Yasin teh sanyana jalma anu kafir, jalma-jalma kafir Quraisy maksudna. Ieu nyarita kieu jalma kafir Quraisy teh inna Muhammadan laisa binabiyyin sanyana Muhammad mah lain nabi wala mursalin sareng lain rasul. Saha atuh bal huwa yatimu Abi Thalib Muhammad mah budak yatim Abu Thalib. Wa ma dhahaba ilal maktab can pernah ieu Muhammad indit ka madrasah, indit ka sakola, indit ka majelis taklim. Wa ma ta'allamal ilma minal muallim jeung can pernah ieu Muhammad mah diajar ka hiji guru. Cek saha? Cek jalma kafir. Pakai payasiru nabiyan are kumaha jadi nabi diajar bae henteu ayeuna sakola wae henteu jol-jol ujug-ujug ngaku jadi nabi. Pakana kuparu maka bukti ari itu jama-jama kafir teh musirrina eta anu anggere kabeh biin karihim dina kaingkaranana. Nah, jadi permasalahanna didinya sabab turunna ieu ayat wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin teh sabab jama-jama kafir Quraisy ngaragukeun kanabian Kangjeng Nabi nya. Sabab cenah Nabi mah yatimna Abu Thalib tuluy can pernah ka sakola, can pernah indit diajar ngaji ka ulama, acan cenah tung ujug-ujug ngaku jadi nabi weh cek saha cek jalma kafir Quraisy. Nah, paraddallahu mangka nolak atawa ngabantah saha Allah taala qaulal kufari kacariosan jamanu kafir tadi hadhihi surata kana ieu surat. Maka saur Allah wal Qur'ani demi ieu Al-Qur'an Al-Hakimi anu ngahukuman innaka sanyana anjeun Muhammad laminal mursalina eta tina sebagian dari jama-jama anu diutus. Eta sabab turunna ayat Al-Qur'an wa Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Pahamnya Pak? Paham. Alhamdulillah. Memang dari Kangjeng Nabi mada jalmi sami siga urang ngagaduhan a'rad basyariyah sifat-sifat kemanusiaan. Kangjeng Nabi sok tuang osok, Kangjeng Nabi kulem osok, Kangjeng Nabi ibak osok, kahampangan osok sami sareng Kangjeng Nabi nikah sami sareng urang sadayana. Tapi Kangjeng Nabi mah benten sareng jami biasa. Makana muncul we dina burdah mah Muhammadun basyarun bal laisa kal basyari fahuwa yakutatun wa nasukal hajari. Kangjeng Nabi teh jalmi tapi henteu cara jalmi mun batu mah mutiara urang mah batu Cimandiri. Oh jauh batu Cimandiri satreuk sabaraha? Ya, murah sabaraha? 1.800.000 aya. Satreuk 1.800. Coba batu mutiara sageung kieu sabaraha juta. Tuh bedanya.
tah bedana urang jeung Kangjeng Nabi teh lir ibaratkeun batu mutiara jeung batu Cimandiri nu sok dipake pondasi ku imah tebih sami batu tapi beda hargina. Teras wa syahida bidzatihil jalili ala risalati wa nubuwatihi, nyaksian Allah kalawan zatna anu agung kana karasulan sareng kanabianana. Makana Kangjeng Nabi Muhammad mah ruhna nurna cahayana Muhammad itu Allah tos nyiptakeun 2000 tahun sateuacan Kangjeng Nabi Adam diciptakeun geura nya samemeh Nabi Adam diciptakeun samemeh Allah ayeuna nyarios wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Samemeh Allah ngajelaskeun rek nyiptakeun jelema ka malaikat-malaikat nurna Kangjeng Nabi mah tos diciptakeun. Ketika Nabi Adam ayeuna diciptakeun ku Allah, maka eta nur Kangjeng Nabi Muhammad dititipkeun dina igana Kangjeng Nabi Adam anu terus igana teh dugikeun ka Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib anu janten ramana teras pupus sateuacan Kangjeng Nabi lahir, maka melahirlah Kangjeng Nabi dina rahimna Siti Aminah binti Wahab dina kaping 12 Rabiul Awal. Cik wa abdi rek naros ari Kangjeng Nabi lahirna iraha 12 Rabiul Awal dinten naon Senin. Iraha waktuna mah iraha waktuna seureupna maghrib atawa iraha pas meletek panon poe subuh sok sanu leres iraha Kangjeng Nabi lahir ya teh umum muludan unggal tahun piraku nu nerap Kangjeng Nabi lahir iraha waktosna kubailas subhi samemeh waktu subuh. Nah sajanari samemeh waktu subuh cik kinten-kinten lamun urang tahajud dina sapertiga malam eta waktos anu utama Kangjeng Nabi sebagai manusia teristimewa di alam dunia dilahirkeun ke alam dunia dina waktos anu mulia nyaeta dina sapertiga malam sateuacan subuh. Jadi pertanyaan ka urang, kapan cenah ari di antara 12 bulan aya bulan nu paling utama bulan naon? Di antara 12 bulan aya nu bulan nu jadi sayyidus suhur bulan naon? Bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan puasa. Tah bulan puasa teh utama bulan Ramadan bulan. Terus aya deui arbaatun hurum, aya 4 bulan anu dimulyakeun ku Allah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sareng Rajab. Pertanyaanana kunaon Kangjeng Nabi Muhammad henteu lahir dina 5 bulan nu tadi? Rek di Zulqa'dah, rek di Zulhijjah, rek di Muharram, rek di Rajab, rek dina bulan puasa dengan Ramadan. Kunaon Kangjeng Nabi lahirna make di bulan Rabiul Awal. Sedangkan Rabiul Awal teh aya dina nasna bahwa eta bulan anu pangmulyana. Kunaon? Jawabanana sabab Kangjeng Nabi mulya dina lahir di bulan mana wae, maka Rabiul Awal anu kawitna henteu mulya kacandak mulya kusaha ku lahirna Kangjeng Nabi. Jadi Kangjeng Nabi mah nyana kamulyaan ka bulan Rabiul Awal. Ya, paham? Paham. Jadi kamulyaan Kangjeng Nabi dengan sendirinya mulia Kangjeng Nabi. Faqala mangkanya rios Allah, ya Muhammad, hai Muhammad,
in ankarul kuffara risalataka fala tagtammu bidzalika. Muhammad, lamun ieu jama-jama kafir Quraisy ngaingkarkeun kana karasulan anjeun, fala tagtammu ulah dijieun bingung. Bidzalika kana eta pengakuan kaingkaranana eta jama-jama kufar. Ana asyhadu annaka laminal mursalin, saur Allah, kami anu nyaksian ka anjeun bahwa anjeun teh seorang yang diutus oleh Allah. Janten anu nyaksianana saha? Allah langsung. Matak saur pribados, lamun teh mah kabeh jalma teh aya nu ngaagungkeun ka Allah, teh aya nu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi, teu ngurangan saeutik-eutik acan kaagungan kamulyaan Kangjeng Nabi. Sabab nu ngaagungkeun jeung nu ngomulyakeun Kangjeng Nabi saha? Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tuh, parentahna Allah biasana ka makhluk. Allah marentah salat, Allah salat teu? Teu. Allah marentah puasa ka makhlukna, Allah puasa teu? Teu. Allah marentah zakat, Allah zakat teu? Teu. Tapi Allah marentah maca sholawat ka Kangjeng Nabi, ka urang sadayana ka Kangjeng Nabi titah maca sholawat, Allah pun maca sholawat. Betak lamun aya nu naros aya Kangjeng Nabi, Allah tahun pada malanana sholawat, maca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah sareng malaikatna maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Terus falamma kanat, maka samang-samangsa bukti hadihi suratu ari ieu surat, zalatan eta anu nuduhkeun, wa syahidatan sareng anu nyaksikeun ala risalatihi kana karasulan Kangjeng Nabi. Pala jaroma mangka henteu mangmang deui annaha sanyana ieu surat Yasin sorot jadi ieu surat Yasin qalbal Qur'ani eta hatena Al-Qur'an. Jadi ieu Al-Qur'an sadayana ieu nu sagemblengan ieu hatena aya di mana? Aya dina surat Yasin. Seperti dicarioskeun kama qala alaihi salam, seperti nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in qalban, sanyanyana eta tetep pikeun tiap-tiap perkara qalban arya hatena. Urang jalmi gaduh hate gaduh. Sapi nu dipencit kurban aya hatena aya, hayam aya hatena. Tah ari hatena Al-Qur'an naon? Wa qalbul Qur'ani, sareng ari hatena Al-Qur'an Yasin, eta surat Yasin. Naon? Oh, lajang. Waman qara'aha sareng sahaja ma anu macaha kana ieu surat Yasin, kataballahu maka bakal nuliskeun Allah, kataba maka nuliskeun saha Allahu Allah lahu ka ieu si man, qiraatal Qur'ani kana macana ieu Al-Qur'an surat Yasin, asyara marratin kana 10 pirang-pirang balikan. Oh, kipunten. Waman qara'aha sareng sahaja ma qara'aha anu maca ieu kana surat Yasin, Allah nuliskeun ka ieu si jalma seakan-akan geus maca Al-Qur'an 10 kali tamatan. Maca Yasin sasurat, tadi urang maca Yasin sasuratnya. Sami jeung urang maca Al-Qur'an 10 tamatan. Masyaallah.
tak sok aya nu nyarioskeun lah Yasin deui ngaji teh da bener-bener eta qalbul Qur'an hate Qur'an dina eta. Teras kama qala alaihi salam sareng saperti hadis nu dios nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala sanyanyana Allah ta'ala qara'a eta parantos ngaos Allah surat Yasin wa Toha, surat Yasin sareng surat Toha, qabla ayyulaqas samawati samemeh ngasamemeh nyiptakeun pirang-pirang ieu langit wal ardo sareng bumi bi alfai amin kalawan 2000 tauneun. Jadi sate acan ayeuna ngadamel ieu langit jeung bumi, Allah tos macakeun ieu surat Toha sareng surat Yasin. Surat Yasin sareng surat Toha. Bahkan ku surat Toha mah Umar bin Khattab anu kacida galakna ku ngadangu surat Toha mah lebet Islam. Jadi 2000 tahun. Jadi 2000 tahun nyiptakeun Nur Muhammad, Allah sampai nyiptakeun bumi jeung langit teh ngaosala surat Toha jeung Yasin. Falamma sami'at maka terngarang ngadangu saha malaikatum malaikat qalu nyarita ieu malaikat ngadangu Allah maca Yasin sareng Toha. Qalu nyarios ieu malaikat tuba li ummati Muhammadin bagja ka umat Muhammad nazala alaihim hatani suratani geus nurunkeun ka ieu umatna Muhammad mah ieu dua surat wa tuba liman tahammala bihima jeung bagja pikeun ka jalma anu mikulna ieu dua surat wa tuba li alsinatin natakallamu bihima jeung ayeuna kabagjaan eta pikeun jalma-jalma pikeun letahna anu maca kana ieu surat Yasin sareng surat Toha. Wa kama alaihi salatu wassalam sareng sabartos hadis nu nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati sanyanyana ahli surga la yaqrauna henteu maca ya ahli surga syai'an kana hiji perkara minal qur'ani tina Al-Qur'an illa Toha wa Yasin kecuali surat Toha sareng surat Yasin. Dikitukeun bakal kasarare asa dipepene asa dipepene cenanya. Abi biasa lamun ngalogat kitu Pak, ngalogat ka barudak sok kitu. Jadi henteu tunduh, ai bapak-bapak kalakah tararuan duh. Teraskan ya. 5 menit deui. 5 menit deui. Ya, supaya urang semangat deui ke ngaos Yasin. Wa kama qala sareng sabartos hadis Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam eta muga tetep ari rahmat sareng salamatan ayyuma muslimin wa muslimatin di mana-mana hiji jalma anu muslim lalaki wa muslimatin sareng muslim awewe quri'a anu dibaca indahuma gigireunana eta jalma muslim lalaki jeung muslim awewe naon suratu Yasin surat Yasin wahuma bari ari eta si muslim lalaki muslim awewe teh fi sakaratil maut dina kerkaayaan sakaratul maut dibacakeun surat Yasin. Aya anu keur sakarat maut ku urang dibacakeun surat Yasin, lain di setel dangdut cenah joget lain. Atawa kalah ku urang teh nya aya anu rek keur sakarat maut teh eling bapak eling geus puguh geus rek teh eling eta teh. Ya. Kalah ka innalillahi mah atuh merek lakah tetah tereh maut bareuna. Bacakeun surat Yasin digigireun jalma nu keur sakarat maut. Nazala maka nurunkeun alaihima ka itu muslim lalaki jeung muslim awewe teh biada di kulli harfin dina tiap-tiap huruf anu dibaca. Nah
asyaratu amlakin 10 malaikat. Eta malaikat teh naon tugasna? Yakumuna narangtung eta malaikat baina aidihima di antara jalma nu keur sakarat teh narangtung ngajajar ngan teka tingali we ku urang lamun katingali mah heureun imah komo imah leutik mah ya ngajalajar malaikat dininya naon bae tugasna supupan barina ngajajar naon bae tugasna ieu malaikat teh yusalluna maca sholawat ieu malaikat alaihima kaitu muslim lalaki jeung muslim awewe wa yastaghfiruna sareng maca istighfar ieu malaikat lahuma kaitu muslim lalaki muslim awewe anu keur sakarat wa yashaduna jeung nyaksian eta malaikat goslahuma kana ngamandianana eta si mayit tuh nepikeun kamandiana oge disaksikeun ku malaikat wa yattabiuna janazatahuma sareng nganterkeun ieu malaikat janazatahuma ka janazahna ieu si muslim lalaki jeung muslim awewe lamun dina keur sakaratul maut tadi dipangmacakeun surat Yasin. Tuh geuninganan seueurnya manfaatna surat Yasin teh. Matak tong gancang-gancang teuing maca surat Yasin teh dah hayang geura tereh meunang berkat eta maca surat Yasin gancang-gancang teuing. Tungtung nama sing tararegtog maca surat Yasin. Salse we da. Berkat mah geus diteuk. Berkat mah geus naon? Geus dibungkusan ku pabudi ge tinggal ngabagikeun teu kudu gancang-gancang teuing. Mun amplop geus dirapat moal dibuka deui. Salse we urang baca. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Sakitu nya panjang kene ieu aduh. Nah, tak karek sakitu Pak. Fadilah dina surah Yasin. Insyaallah 2 minggon kapayun urang sambung deui. Dan nya teu da naon eta oge teu da naon ngan lamun keur urang keur apal sakaratna dibacakeun surat Yasin ge teu da naon surat aya adahar mangga maksudna naon pake jelema anu sakarat teh kieu jalma anu sakarat teh jalma anu keur aya dina kaayaan cobaan anu berat teu saeutik jelema anu asalna maut na hirupna aya dina ibadah tetapi pas dina sakaratul mautna kaayaan suul khotimah goreng panungtungan sabab teu kuat ku godana cenah sek sakawal dina sababaraha kitab dicarioskeun jalma anu sakarat teh haus kacida ayeuna keur panas usum panasnya ayeuna ya usum panas sakitu kumaha urang hausna tangke mah keur sakarat mah haus pisan. Bahkan dina bayangan eta si jalma nu sakaratul maut nu datang teh akina ninina marawa cai yeuh cenah bisi rek nginum ngan kememeh nginum cenah maneh kudu kupur heula eta teh gogodana nah harek ayeuna diinum eta cai tapi kaayaan kupur gogodana kitu matak dikuatan jalma anu keur sakaratul maut kudu dibaturan teh kitu ke lamun kolot urang keur kaayaan gering eta baparna geus sakira-kirana ieu kolot teh aduh geus deukeut kana maot ulah ditebihan gitu maksudnya ulah ditebihan caketan sabab karunya bisi teh aya nu ngabing-bing gitu sok nu sanes ngawas Yasin nu sanes urang ngabing-bing kolot urang anu keur sakaratul maut matak upami ayeuna boga budak 4 atawa 5 nya misalna nu 4 kalaluar sadayana aya nu saurang kudu ngurus kolot ulah nepikeun ka kolot ditinggalkeun sosoranganan nya eta ulah teh cup nya kudu aya nu ngabaturan kolot komo lamun tos sepuh mah ulah ditinggalkeun sadayana jul ka ditu jung ka dieu aya kolot aya nu ngabaturan. Terus aya ditu sebagiannya urang selang-seling ngawitan ti malam
Sabtu ayeuna urang selang-seling insyaallah mungkin minggon payun urang tafsir Jalalain deui neraskeun hanca minggon payuna deui urang tafsir Yasin khusus ya mudah-mudahan jadi supados teu monoton teh nya gitu mudah-mudahan aya manfaatna barokahna larasna ilmu ti Allah Subhanahu wa taala lepatna tina kabodohan sim kuring mudah-mudahan Allah ngahampunten hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.